engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna. Kena kasaksian ku umat, kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikan risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae dipenta pertanggungjawabanana, gubernur dipenta pertanggungjawabanana, DPR dipenta pertanggungjawabanana. Nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kedua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran dipenta pertanggungjawabanana presiden ndek mikeun jabatanana ke penerus bangsa. Iya dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak melaksanakan dengan aturan-aturan. Lantaran singa ada negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu dan bagaimanakah Soeharto dulu dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucut eta tim-tim termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY coba aja. Wah kabeh berdesak-desak. Pan berdesak-desakan saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah. Dan lain sebagainya buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur di hadapan Allah. Malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beuki endahar. Teu beuki endahar jeung nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe hayu teu hayang cek malaikat. Dah yang emang polisi ya sali bari awewe aja bayar na bekah. Wah, ini makanan gua. Eta. Ieu ge rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Hendak ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge rasul teh tepat-tepat bae ngalaksanakeun tugas anu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti da Gusti nu maha uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Angil Kangjeng Nabi Isa maju Kangjeng Nabi Isa tanya ku Gusti Allah, selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu maha uning abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna salah seret neraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, geus seret ta manggeus. Atuh komo lurahna ta manggeus. Oh, geus tah momotok dimin ka nerakana kita mah. Hese, ieu mah bakal mah anu luar biasa ieu mah. Ngegeter kabeh ge berhadapan jeung kenyataan ieu. Nandakeun yang Nabi Isa ge nyarieta. Ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Gusti ngangkeun sadaya-daya mah enggak ada aya catetanana.
tanya Rokib tanya Atib mangga abdi mangis teu bisa nyarita besi kaca letok Isa idh qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur dicaritakeun di alam mahsyar urang bakal nyaksian dicaritakeun kuari abeh nyahoeun tateta bangsa Katolik, Protestan, Kristen di sampingnya ta supaya umat-umat lainnya nyahoeun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran iyalah dicaritakeun kuari kurang padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil jadi nyaho geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi ulah mikiran sapatu herang ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal, ieu teh di mahsyar. Tadi geus kadahar wudu kok masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung nah, alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis direnung deui neraka direnung deui surga direnung deui mizan direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim direnung deui ketika orang di BAP renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah anu geus jadi nya nama deket aja Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu januturkeun mah hese aya qanaahan aya zuhudan aya uzlahan kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali qanaahna para wali tawakalna para wali beuh hese jasa lantaran nya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba ulah-ulah budak sekolah geus sama sekolah mah ngeueuh jurusan kiai ben wae jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun, nu eueuh ulah diteangan. Teu cuma teu mah bukan naon. Geus kitu mah. Eta urang kisok atuh ngomong naon teu kitu mah. Ieu mah deuk lain nyaritakeun bogana naon, deuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Masih kena nyaritakeun dahar nginum ngojek di ditu ulah nyaritakeun torekat pada pepegatan jeung dunia emang dititah ulah loba omong sia disoekeun sia kuari can datang berarti ilmuna can datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang nginum mah nu ngaturna Allah lain urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing urusan rezeki aing nu ngatur ulah sok pilu-pilu urusan aing sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu aing urusan sia teu dilaksanakeun tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, ge, maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha taun dia hirup di dunia? 60. Kake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna? Kake meuli sawah. Hasil sawahna? Balik kawin ka Karawang. Cek malaikat lah iya makanan gua aja Malik cek malaikat Zabania Malik ya hiji mangsa urang ya jahanam bukakan jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa eutik jasa mah lebaran doang ieu lobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur cek Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur wa ma min dawatin fil ardi illa Allahi rizquha. Setiap nu kumalanang di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian tuma Allah nu ngarizkian sia geus ikut campur urusan Allah aya urusan sia salat sagara puasa henteu cek jabannya seret geus ulah omong temen nu seret diseret cek majikan ka haji
dadah sakit aja sial dadah sial gege bakal di BAP ya sial aduh eta urang lamun diinget kadinya Masya Allah ndeu kumaha nu mantak direnung ieu keur caita renungan para wali teh ngerenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka beuh ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan lamun sugih ona man cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku nya capek nutur-nutur buntut kebo nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang salamet moal aing sih Masya Allah lamun urang ngarenung kadinya ketika urang ditanya sia sok ngaji kan gak cilama pasok make motor naon Scoopy nanti mana ngredit teu nya hos yang ngredit haram hah mun urang ngarenung kadinya Gusti Allah meureun cilaka geus lah Scoopy jual ngredit nu gede. Ya Allah, ilah renungan-renungan jadi urang teh ditangga renung alam dunia, renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah, jalan untuk usul ke Gusti Allah 3 hiji tafakur, 2 muraqabah, 3 zikir. Zikir mah tah jangan benturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan benturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang zuhudna qanaahna tawakalna dan lain sebagainya ai sakadar zikir doang mah zikir watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna mun cau nu laletik teh cau naon kana 11 zikirna 11 bae cau urang ge laletik mah eta zikir urang tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni jelema anu berpangkat insan kamil anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia tanpa melirik kana jabatan tanpa melirik kana tahta hiji be Allah ieu nu kurang rek di awalan teh jelema nu model kitu masyaallah nah ya kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidaik idh ayyadtuka biruhil qudus keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7 keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol luar biasa di luar jangkauan manusia di luar konstatir manusia hese yang tadi nggak model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa mah keistimewaanna dibuat di Al-Quran nu bakal katenge kurang ke diperintah pertanggungjawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil urang kuari geus nyaho keistimewaanna 7 hiji hei Isa putra lalaki Maryam inget anjeun karena nikmat kaula nu telah diberikan ke anjeun jeung ka indung anjeun kudu disyukuran nikmat tersebut kaula nu agung cek Gusti Allah mere nikmat ka anjeun 7 hiji Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril kumaha mang tukallimun nasa fil mahdi wa kahla borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna. Diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab lang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliyatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh jelema anu murni jeung suci nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki dianggap pezina Siti Maryam teh panjang dongeng nu geus didongengkeun di surat Ali Imran ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong lantaran dituduh zina Siti Maryam
Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya, begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab, kulama hamba Allah nu diberi kitab ku Gusti Allah, Injil bakal hamba Allah hiji. Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan, saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktunya aya di buayan, keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendamping, dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna lisana, dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni abdullah ataniyal kitab, kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyarita deui sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ka langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa disalametkeun ku Gusti Allah, ari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masyaallah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke luhur langit, disalamatkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib, nu kuari kieu bae teh tah disalib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Ieulah tah ai ayatuka biruhil kudus, ai muatan ka anjeun cak Gusti Allah, hai Isa, dengan dibarangi ku Ruhil Kudus tu kallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah ataniyal kitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa, di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten, wah tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut walut dunia, Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lompatlah ke Mekah. Anda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke di negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara komo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan anak teh deui membuka lebar-lebar, geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Wari mah masih hese kene urang jadi igoba di Mekah. Baheula babari wari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah, engke menunggu manusia atil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal. Turun Dajjal teu kuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul kahfi. Buksal mina tamliho martunus saribun nusdun wa nusaribun kafiyar kapsatat. Eta teh kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah, mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihi. Cek sakaula lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh poara jasa bisa hiber ti Amerika ke Indonesia, kamari bakal karek David Hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ke Inggris, ti Amerika ke Jerman, ti Indonesia ke Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka.
nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya teu si aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal. Kuari mah kakarak sujud ka Atut doang. Engke mah ka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel. Yeuh, hayang emas, cekel. Yeuh. Ujianana naon kebutuhan-kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai. Gampang, cai, hujan, maju. Turun dirinya. War. Ditanya, "Cukup hujan?" "Cukup ngeuncan cai, cukup." "Eureun sia hujan." "Endeu kumaha deui?" "Endeu kumaha deui? Kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakitkeun. Euy ngai mah kerasa siang kamu disidang dari Allah. Aing geus sampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu kos karar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar, murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan, dibuka ku Gusti Allah. Blah. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, kukuna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya eueuh silep di jero. Mana ting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum jongotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atau komo ieu ribuan tahun buuk aja dikucil ku jana gede kumis warna ranjang juang mata pur nyebut kalimat la ilaha illallah asana kafir ya kafir kapaksa tak kusieun aing mah neuk syahadat bae urang sieun melawan lah ayeuna ngajungkal beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dipenteng ku Zulkarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Zulkarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia 2, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae tah. Firaun, dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun. Datang ka kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh mal di bom Irak, melain Firaun mah mal di bom atuh kitu Libya, melain Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianna geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam, berjuanglah Kangjeng Nabi, bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Makmur dunia teh kamakmuran anu geus saya dicaritakeun jelema syahadat kabeh, jelema Islam kabeh, jelema iman kabeh. Ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui. Ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 poe. Turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarua kitu? Ayat tukabiruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmat Gusti Allah eta. Nikmat kedua wa idza lam tukal kitab wal hikmata wat taurat wal injil. Ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun, "Pak Guru, nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru juipan nyahoan balik isukna kitu gede." Begitu asup deui ka majelis dicaritakeun, "Guru, poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu anu." Cimari mah kewan kieu. Diantapkan guys, coba katilu kali ge kitu kene. Terus coba nulis bisa serangan, nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pakai sejasa Cina mah. Cina mah sejasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros.
gorengan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti toreng kunyana ge teu kahartieun ta eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyahoan nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jeung bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab tadi mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun jelema kageteun wah Isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artinya jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah karana di benak hati anjeun teh tah aya terselimat ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun kula ka aya naon yang kawin jeung Subang oh sia sok ngomong kayawan Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh masalah sih masalah lah cenah iki suka moal ngaji tolong sih moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh Waz-Zabur jeung kitab Zabur diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu caritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun Imam Bakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahueun kana eusi kandungan-kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat meraikat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanna ingat Isa sakusi Allah wa idh takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar ya sia ka manuk manyar teh nyarahoan cenah manuk manyar mah mun musim panen bae lolobana manuk manyar teh resepkeunana jeung ayana ku Gusti Allah tambah saat-saat geus barareukah eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya babegig eta teh jang nyingsirnan manuk manyar jeung manuk peking si sebab teh nyaho pan ya si mah pabrik nyahona oh engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah baheula manuk maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi beda rupa doang sebenarnya manyar namanya eta kene nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasana coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran kan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu
tukang ngangon deh nyokot lempung ngideng dimplempre aja di bolongan ditiup nganti jadi manu sasada doang tui di bolongan kiri katu nggak dikitu-kitu cek nama pajar manuk berenanan pugu eta mah lempung kene nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng naon kana eta patani baheula teh aya dongeng naon yang pangangon teh awas ngieunaan tina lempung mun rapi gitu-gitu kujana aja udah tiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolot na ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epek siap cerekan cenah mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie adu dina naon ngaran-ngaranna ieu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong ijeun kunaon ye gabah epek sia moal aya eusian tuh kuari mah tuh panukul sekali itu dibawa ke imah mata kau gabah di gabah suling di bawaan ke imah gitar di bawaan ke imah bahkan mah anti imah diasupan kuno kos itu mata kuda kangon teh nendeng agak jauh di imah masih dicarikan ku abah kuari mah abah na suling sia ka mana coba nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamar ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah mung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan kunyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop teh nyahoan talokop teh talokop awi deun di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isu-isu kakaran ditempo deui jujur jasa budak baheula masyaallah embungeun mawa nu kitu ka imah besi teu dahar cakna ieu teh istimewaan Kangjeng Nabi Isa nyeun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tongkon ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana wa tubriul kaopatna wa tubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng Nabi muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung dan ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyari huntu mah di dong cager jadi huntu mah geus asal di geus cager ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam masyaallah paling dahsyat deh nomor kalimat wa idh tukhrijul mauta biizni waktu Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa pun bener maneh Rasulullah tak kuburan coba tak ulah nyeun manuk geus nyeun manuk mah jadi emplem-emplem itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami ditepak doang Kangjeng Nabi Isa ya sahibal makbarah go biidznillah bukanya teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh hideung bae beuh Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaumna ditanya menanta saja abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula ke zaman Kangjeng Nabi Daud ulama nek nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mana iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui ku urang masyaallah diiring-iring deui Kangjeng Nabi Isa coba cek kuburan ieu teh kuburan sada mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar waliatu coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke udangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal makbarah gum biiznillah udang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam
Cek Kanjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh, kuli kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kanjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balik ke. Oke lah, cek Kanjeng Nabi Isa ditanya lah, anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teh iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balik ke kuburan. Wah, nu bae dah blon. Masya Allah, Kanjeng Nabi Isa RJ, biidnillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kanjeng Nabi Isa takap bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Iyalah keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah. Ketika anjeun nampikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah, ieu teh di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Edahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nunah anti kejaran Bani Israil. Yahudi durek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotika ketika eta Bani Israil dek ngabunuh anjeun. Ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Yahudi nu kafir kana karasulan Kanjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya haza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya naon illa sihrum mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kanjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir. Isa teu percaya ka Kanjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kanjeng Nabi Isa. Hiji deui. Wa idz awhaytu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawariwan ke kaum hawariyin maksudna mere ilham. Amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kanjeng Nabi Isa supaya minubi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna wa ashhadu bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa. Ashabu Isa wa khawasu pengikut Kanjeng Nabi Isa anu kuat iman ka Kanjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan keistimewaan terus nutur-nutur Kanjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kanjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kanjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasat saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kanjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh dua nama nusa model Isa. Orok kene bisa ngomong. Lahir suci di wanita suci Maryam alaihissalam. Barijang tanpa bapak, kesucian anu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah. Injil, Taurat, Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyeun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples. Guys, setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame
bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cakaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju. Oke. Dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiran anak sampai kanyana dakwahna istimewa mulai tanding ti baheula, dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Manya pangeran dinobatkeun ku manusia. Otak pikir. Aing memang Isa pangeran saha? Manya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Tekar. Ayat ye. Saking keistimewaan anak bisa ngahirupkeun upaya bisa nyeun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja, nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Jibril, dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kemarin diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya orang Kristen dia keistimewaan dia ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema. Gum biidznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biidzni. Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir Kangjeng Nabi Isa mah gum biidznillah. Hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing moal make biidznillah biidzni aing mah. Gum biidzni. Hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa beusi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajarannya di berbagai daerah. Nah sebabnya, sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Ya, Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun atuh. Umat na bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Heuh kan urang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mah teh kararese bahasa Melayu geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teh hayang aing mah. Ya yang mata aing teh dikembangkeun ku situ. Yo, gua cariin lu igok di sini. Eta mah igok, Masya Allah. Kayak urang ulah maka igok. Kan igok mah Sunda. Ya, lu kemana aya yo? Enggak ada gua, enggak lihat tuh. Kemana aya? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua enggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan eta. Bahasa asal geus kos itu udah sepatan geus. Tapi lamun gondrong lain deui. Malong, apa? Kumaha motong? Apa ini? Lu dari mana, Tong? Oh, dari sono kecengasnya lu cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk, Tong. Hah? Masuk, Tong. Hah? Lu sama siapa, Tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong we saja jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepat jasa. Gondrong mata aing dayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepat jasa. Nu ngomong sok menurut marah bae, Pan. Mentek nulis dayang aing mah. Betawi ya, ini Betawi lain. Mentek ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang mah pan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodona kumaha sia bae. Cek William. Tak bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kangjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah.
maka diberi ilmu na ku Kipalak Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk Kipalak eta komo atuh itu mah Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa iber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus kumaha kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu iber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditulis satungtung deuleu sat iber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin di tandinganana ngadu kotok itu mah kotok geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin papan teu mawa kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ieu balokeng ge di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem kongkorongo hebat atuh boro-boro kanjeng Nabi bisa Syekh Maulana Hasanuddin belah dia putra daripada Sesari Pidatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak banuk manyar lah kecil kan aku situ mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deh kumaha eleh aja balokeng hinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ya kotok teh kana ieu atuh batur teh jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajian kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangin Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngeleh keudana kumaha lain ilmu letik-letik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyeng amat jeung bingung amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kadu kotok di kitu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai kitu sia boga kotok henteu mana tuh bisa ulah bingungan ulah bae jadi kotok bisa bisa coba buktikan bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guru nembung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak beureum balokeng atuh pan balokeng mah beureum kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja bisa ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek tu Bogor Soleh mah dek hargaan katuan be jaya ilmu nage menang tituan geus urang deui dah geus siap Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ke kesultanan kuari siap asap gara-gara kotok coba kongkorok mau ngarada gede sorona atuh Soleh jeung anak atuh mah pogolongo jak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lo kongkorok kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing bapak nama nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong melanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macam-macam tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lumpat ka Cikupa maroga urang Cikupa tolol tah Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun nah ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus Soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan kitu bener teh atuh sia masuk ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorong pas iya tuh bagus Soleh kongkorong sia sakali mah kongkorongo kagetan urang pucuk umun kitu amat ya asana lain suara kotok kan
dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok kula wah urang pucuk umum surak sia lalam beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan ku otok atuh sia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat gulinting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah mati sepakan wah lain batrak-batrak ke lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya buak disuekeun burak padahal cak langsung mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datang geus eleh pucuk umum sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisa termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal lurah na muslim tapi kok tanda tangan nyana teh waniin 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awak na dibeleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung aing muslim matak naon atuh bedakeun saya teh cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen ieu mah di tengah-tengah muslim jeung gereja teu kaharti aing mah duit lumayan sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza bisa meuli mobil Innova bisa meuli mobil Mercy Baby Ben Volvo Lexus dan lain sebagainya sabarageuna ana mobil sia dikelagokeun di neraka dipanggang sia bupati dipanggang sia camat dipanggang sia lurah deuleuh ku sia tang ngerecekna sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam naudzubillah min dari kumaha mun anak urang naudzubillah min mentak sing ada ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa geus kuari mah urang bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa ti Vatikan datang ka dieu luar biasa eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangan batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mantap naon nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat nah lamun ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok mat kada leuwih naon ya golok paranti naon ya nanti masjid kotok mbe wae ieu paranti masjid naon camat udah sok gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teh nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang teureub teu nyaho sia agalagat orang teureub sia aing mah kajenting paen ke sabilillah asal ulah jadi gereja awas sia beuheung sia urang mana sia camat ye pan ieu mah bupati da ku aing geuningsakeun atuh ngomong-ngomong ngeurangan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang teureub hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja itu orang pasar kemis nu gelut mah orang sejen tapi nu jadi raja orang pasar kemis belum tak pasar kemis Dailah cerita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan menya pangeran dinobatkan ku manusia
tapi ai katutupan mah pan batin masya Allah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge sing ade beusi aya make baju putih ka luhur hideung ka handap sing ade anak urang bejaan Kristen Kristen brak kiai kebenaran make nu kitu sing ade tah oh ieu mah palingan sekupi ieu mah ya nah iyalah caritaan dina Al-Quran nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan Allah Tuhan Ruhul Kudus Tuhan anak atawa Isa ulah urang mah pangeran mah ejey la awwala lahu wa la akhir awalun bilam tidak wa akhirun bilan tia hiji bae Allah subhanahu wa ta'ala orang kudu percaya ke Rasul Allah percaya ke Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran Rasul Allah percaya ke Kangjeng Nabi Musa lain pangeran Rasul Allah percaya ke Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran Rasul Allah 25 Rasul wajib dikanyakan lain pangeran Rasul termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran Rasul pangeran mah hiji Allah subhanahu wa ta'ala